Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al ulfatu ari ieu eta martelakeun persatuan. Al ulfatu ari ulfah, hiya ari itu ulfah al istinasu eta ngarasa nyaman bin nasi ku jalma-jalma, wal farahu jeung ngarasa bungah biliko ihim ku nepunganana itu nas, wa asbabuha jeung ari pirang-pirang sababna itu ulfah, khamsatun eta aya 5. Awaluha ari nu kahijina tina itu khamsah ad-dinu eta agama, li anna kamalal imani karna saestuna ari kasampurnaanana iman, yujibu eta ngawajibkeun itu kamal al atpa kana kasih sayang, wasaniha jeung ari anu kaduana tina itu khamsah an-nasabu eta nasab, li annal insana karna saestuna ari manusa yahnu eta condong itu manusa itu insan ala aqoribihi ka dulurna itu insan, wa yatawaddadu jeung mika cinta itu insan ilaihim ka itu aqorib kerabat, wa yakuppu jeung nolak al ada kana pilara anhum jauh ti itu aqorib, kama saperti perkara qala nu parantos ngucap saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna rohima saestuna dudu ari duduluran ida tamassat di mana silih tepungan itu rohim ta'atopats tah silih mika cinta itu rohim, wasalisuha jeung ari anu katiluna tina itu khamsah al musaharatu ari kaminantuan atawa ari kamitohaan, li annal insana karna saestuna ari manusa ida ahaba di mana mika cinta itu insan irsahu ka pamajikanana itu insan, ahabba tah mika cinta oge itu insan kullaman kasaban-saban jalma yantami anu cumantel itu man ilaiha ka itu insan, ilaiha ka itu irsah. Qala parantos ngucap saha Khalid bin Yazid bin Muawiyah, kana kabuktian abgodo kholqillahi eta pangbenduna makhlukna Allah ilayya ka kuring saha alul Zubair ahli Zubair eusina mah keluarga Zubair, hatta tazawwajtu sahingga yen ngawin kuring minhum ti salah sahiji na keluarga itu ahlu Zubair, pasoru tuluy jadi itu ahlu Zubair ahabba eta pang dipika cintana, ahabba khalqillahi eta pang dipika cintana makhlukna Allah ilayya ka kami, warabi'u jeung ari nu kaopatna, warabi'uha jeung ari nu kaopatna tina itu khamsah albirru eta gawe hade, wa huwa jeung ari itu albirru al ihsanu eta gawe alus ilan nasi ka jalma-jalma. Qala parantos ngucap saha asairu kisair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatala masta'badal insana ihsanu,
ahsin kudu gawe alus anjeun ilan nasi ka jalma-jalma tastabid tah bakal leuleuy naon qulubahum pirang-pirang hatena itu nas patolama maka patolamastabada maka dina samang-samangsa ngaleuleuikeun al insana ka manusia naon ihsanun gawe alus wa khamisuha jeung ari nu kalimana tina itu khamsah al akhou eta duduluran kama akho saperti ngajadikeunana dulur saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirina di antara pirang-pirang sahabat muhajirin wal ansori jeung pirang-pirang sahabat ansor litakwa karena supaya kuat naon robitotuhum tali persaudaraanana itu muhajirin wal ansor watazida jeung nambahan naon alpatuhum persatuanana itu muhajirin wal ansor wa amma fadlul ulfati jeung anapun ari kaunggulanana ulfah pal ifadatu maka eta mere paedah wal istifadatu jeung ngalapaedah wa ta'awanu jeung silih tulungan alal birri kana gawe hade wa taqwa jeung takwa wa bidzalika jeung kulantaran kitu tastaqimu tumetep naon al ahwalu pirang-pirang tingkah wa tadilu jeung narima adil narima saimbang naon al umuru pirang-pirang urusan qala parantos ngucap saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala qala parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa tasimu jeung kudu berpegang teguh araranjeun bihablillahi kana jalan Gusti Allah jami'an kalawan sakabehna wala tafarraqu jeung ulah pipisahan aranjeun kabeh wallahu a'lam bissawab.